أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kafir-kafir Mekah, bangsa-bangsa Arab saat eta buang kawarah luar biasa. Dilelesan aku Kangjeng Nabi. Rada dikerasan saeutik, wah nyiksa. Teu percaya penuh ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng diangkat sebagai Rasulullah. Teu percayaan ka Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an teh mukjizat. Teu percayaan ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah teh pangeran nu nyieun langit jeung bumi. Nyana tetep bae nyembah da ka manat, ka Lata, ka Uzza, patung nu dijieun kunyana disembah. Itu bae nyana mah terus bae. Kangjeng terus bae dakwah natawa, terus bae Kangjeng dakwah. Lantaran nyala besi kalengitan dunia, besi kalengitan tahta, besi kalengitan kitu kamulyaan. Embung jasa iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ieu harta teh ngahalangan, kamulyaan teh ngahalangan, tahta teh ngahalangan. Mantap coba ge. Nu hebat makan jelema teh dibere sugih jeung susah akur bae tetep bae ibadah ka Gusti Allah tawadu eta hebat. Keur susah nyana tawadu ka Gusti Allah, keur sugih ge dibere sugih tawadu. Baheula kerjan jadi pejabat nyana tawadu ka Gusti Allah, kuari barang jadi pejabat tetep tawadu ka Gusti Allah, tak istiqomah tah. Eta nu hebat mah nu kos kitu teh. Baheula kerjaan maju dagang nyana istiqomah ibadah ka Gusti Allah tawadu, kuari barang maju dagang tetep tawadu ka Gusti Allah. Ieu anu hese ge kos kitu. Urang mah beda, kamari jadi rakyat barang diangkat da jadi RT beda. Tolak cangkengna geus rada ngaluhuran ti cangkeng ka dieu ka susu. Diangkat jadi jaro, di dieu dikelek. Dikelek barang jadi lurah atuh di pundak kuari. Barang jadi bupati atuh acung-acungan geus teu geus eueuh tempat geus. Teu bisa julak cangkeng. Masyaallah. Nah ieu. Kamari mah keur jadi santri tawadu luar biasa, barang jadi ustad tawadu keneh, barang jadi kiai geus teu wauh jeung masyarakat. Komo kuari babarengan bae jeung lurah mawa SPPT. Ayo kiai geus lain mawa takrib deui kuari mah, geus lain mawa sapinah, geus mawa map. Ganti kuari mah. Babarengan jeung bupati teh satu kebanggaan. Wah, wa yabtulu kiai uhu intaha anggeus ka kiaian. Masyaallah ya sajasa berubah nu mantak teu percayaan Gusti Allah ka eta kiai lantaran berubah niatna batal. Begitu balik di pondok nyana dibantuan ku masyarakat, nyeun pondok, nyeun majelis, niat lempeng keneh ngaraji masyarakat kadinya. Alhamdulillah santri aya 30 40 mah anugerah ti Gusti Allah luar biasa. Ulah neuleuh loba jeung saeutikna tapi neuleuh bisa isolul khair ilal ghair, nyampekeun kahadean ka batur manfaat ngaranna. Kudu lamun ditampak ku eta murid aya 10 nampak aya 20 nampak nyanana geus maot diamalkeun eta ngocor bae pan ka kuburan. Tak eta nu dipikiran ge ngocor ka jero kuburan. Beuh kokorolokan ieu gede amat, tan kuari gede mangpet ge kokorolokan. Mulus keneh 5-10 tahun mulus kiai teh bagus. Kuari datang Partai Golkar. Assalamualaikum. Salah damang kiai, alhamdulillah. Pondok bangun rombeng ieu kiai. Sakieu adalah tu sakieu ayana.
Ji kula mah rada mangmikirankeun ja kemajuan agama teh kapan lamun pondok jore. Jasa tah. Kana ceuli masyaallah asa digerean bae tah. Nikmat jasa. Masyaallah. Atuh deuk kumaha majuna pondok kos kieu. Kayak kula lah pokona mah di Jepang nyeunkeun proposal lah kieu mah nu penting mah eta tanda tangan bae geus. Geus teu kudu hese kiai. Ulah henteu ieu mah demi kemajuan agama bae, ulah hese-hese. Diajukeun ku kuda 100. Ke paling nu katampana 60 masalah kan. Geus kitu bae. Dica bodoh atuh kos kitu mah cekul mah teu hayang. Heuh masalah cekeun geus. Itu bawa kendaraan di mah kendaraan geus kos gitu. Ganti. Kayak kukula dipanyokeun meo. Araramis biasa. Masyaallah. Anak jajana yang sekupi tenang, sekupi wong. Aduh, dibangunkeun pondok. Bere mio, bere sekupi. Berubah di jero hateuna nu tadina cinta ka santri, cinta ka masyarakat nyampikeun agama, kuari cinta ka pamarentah nu zalim, cinta ka jelema anu nyumbang teh. Beda, cak Allah pan sia lain ka aing. Pan kamari mah sia ditentremkeun ku aing tatageunana ka aing, ku aing dikiriman bae pan. Kuari kula tatageunnan ka ditu ka camat. Sia teu dibere betah santrina hareudang di pondokna santri. Hiji-hiji barang. Aju mingguanana aya mah aya ngana rundutan. Marepel tinggal 5. Hujan gede teu ngaji. Beres. Baheula mah jah hujan ge ngaraji beta masyarakat belaan make payung. Naon eta? Lantaran kolbuna mailul kolbina berubah kamari mah cinta ka Allah, bener-bener ngaluhurkeun agama, kuari mah cinta proposal. Diantepkeun ku Allah. Kamari ku aing diurus sia lantaran sia ka aing. Kuari mah sia ka camat. Tuh datangan ku sia camat. Mun disompralkeun teh ngomong kos kitu tah. Masya Allah, acak-acakan. Tah ieu ahli Mekah teh geus eueuh bae aji ka Kangjeng Nabi. Teu percaya ka Kangjeng Nabi, buang kawarah luar biasa. Malah deuk kabunuh Kangjeng Nabi dipimpin ku Abu Jahal. Tapi Kangjeng Nabi turun ayat ya di turunan ayat ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril kul Muhammad bejakeun lahum ka ahli Mekah nu teu percaya ka anjeun sebagai Rasul Allah. Iman ke Al-Quran bahwa Al-Quran teh mujizat terpercayaan ke Allah bahwa Allah teh pangeran anu nyieun langit jeung bumi bejakeun ka ahli Mekah ye siru fil ardi tsumma zuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Bejakeun ka ahli Mekah coba jalan-jalan atuh aranjeun kabeh. Coba atuh berangkat aranjeun kabeh wahai ahli Mekah. Coba anjeun langlang buana, coba ka negeri-negeri lain. Deuleu coba di negeri lain. Coba tingali ka Israel, coba tingali ka Mesir, coba tingali ka Syria, coba tingali ka Yaman. Dititah tak urang teh. Mentak ieu siru fi'il amr siru al amru idza utliqa yansarifu lil wujub wajib aslina, tapi di dieu banyak orang kudu lelempangan wajib diatur. Aya lelempangan wajib, aya lelempangan sunnah, aya lelempangan mubah, aya lelempangan haram, aya lelempangan makruh. Moal kaluar tidinya pikih mah lempang wajib gilir. Tuh siapa haji bae bang kos boga pamajikan 2 bae. Urang boga pamajikan nu hiji di Tangerang, nu hiji di Serang. 2 poe di dia 2 poe di ditu 2 poe geus beak waktuna di Tangerang wajib indit kudu ka Serang. Berangkat wajib tah. Mun teu berangkat tsunami sia. Berangkat ka ditu. Wajib teh. Atawa mayar hutang geus datang ka waktuna wajib. Ka ditu, ka Serang. Aya anu Jawa
langsung ka Jawas bae panjang lah lamun 5 mah nu Jawas bae dagang tak lempang na ye sakadar Jawas menang lamun dagangna ieu lain jang nutupan dahar poe eta lamun jang nutupan dahar poe eta mah aya nu ngawajibkeun jang sakadar dahar lempang ka pasar dagang santaran lamun teu dagang anak pamajikan di imah teu dahar wajib teh lempang nanti imah ulah ngajedog bae di imah mentak pantes pamajikan marah ka lah ngajedog bae di imah ngagadean kanjut doang we Aisyah ngomong sakumaha galedeg atuh deh anak gede kahulu berangkat pantes pamajikan marah ge lantaran beas eueuh duit eueuh jualeun geus eueuh kamari mah kongkorong aya keneh geulang aya keneh tak kasueng-sueng teu nyawan sueng di dieu mah naon gara-garana ieu giwang ka giwang beak kukula dijual geus eueuh dijualeun aya celana jero dae ka jualna lagi lain jualin cara majeron mah porosoteun seri pamajikan keur marah ge salaria jasa segala porosoteun segala naon teu boga duit ge morosotkeun terus bae sia lah sok ngaco bae atuh Masya Allah tak eta ngan lain jang dahar poe eta mah Jawas statusnya kan sakadar menang nah iya ge sarua jeung dagang hei ahli Mekah cak Gusti Allah Muhammad bejakeun nyabah atuh coba ka Mesir coba ka Irak coba ka Syria coba ka Israel dele coba di negeri-negeri lain sanggeus nyabah ka ditu sumanzuru pikir coba dele kumaha artinya kumaha hasil pemikiran anak dele di Mesir dele di Syria dele di Israel jeung di negara-negara lain nu pernah disiksa ku Gusti Allah kaifa kana akibatul mukadzibin kumaha ta kaayaanna kumaha ta akibatna kumaha ta tungtungna kaum-kaum nu baheula ngabohongkeun ka para rasul dele coba nu baheula pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh kaumna dikumahakeun nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Yunus kaumna dikumahakeun nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Daud kaumna dikumahakeun nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Isa kaumna dikumahakeun coba urang Mekah titah nyabak ka ditu titah deuleu lamun kaum Kangjeng Nabi Lut baheula teh cak Gusti Allah dibalikeun pan ku aing gara-gara nyana teu percaya ka Kangjeng Nabi Lut bahwa Kangjeng Nabi Lut eta adalah utusan Allah hayu umatna teu saeutik-eutik acan ngajedi endahan ngaliwat bae ngadumling dibalikeun deuleukeun tah kaom bejakeun ka ditu bejakeun tah deukeut tah antara Mekah jeung Madinah tah aya tadi di Mina tah kadinya eta urut saha eta Mekah Madinah tah urut nu baheula begitu boba itu lorek diserang memeh pasukan gajah baheula gedeg aya nu nyerang Baitullah dihancurkeun ku Gusti Allah dibalikeun dunia panon taneuh teh deui coba tuh di Mesir baheula di zaman Kangjeng Nabi Yusuf disiksa kaumna deuleu coba titah berangkat ka ditu ayo bejakeun dibejakeun ku Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah coba tingali ka negeri-negeri lain menjelajah atuh jang modal aya coba geus datang ka ditu kumaha kaayaan kaum-kaum nu baraheula nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi ngabohongkeun ka rasul-rasulna pan eta teh min hilakihim bil azabi dirusak disiksa nu dikerem bae aya di hujanan bae aya nu dianginan bae aya ku Gusti Allah nah iyalah lihat tabiru supaya ahli Mekah nyieun contoh nyieun ibarat teh urang ge kuari teh meunang lempang coba aing ka Yordan ye ningali Ashabul Kahfi di Guha Yordan di ditu teh kapan aya laut putih tidinya aya larangan masuk kadinya lantaran belah dituna teh aya hiji kitu tanah
nulamun dicokot ku urang dibawa kemudian diasupkeun kana cai eta teh bakal seluruh penyakit eta mun ku urang diinum insyaallah cager hikmahna tah dilarang ku pemerintahan Yordan teu meunang tah mah di dinya mah sebab aya dina hadisna dijaga ketat atuh urang mah di tembok-tembokna neuleuh nah kunaon gitu lantaran etalah pernah disinggahi ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam pernah ditincak ku malaikat Jibril alaihi salam. Lamun dina Quran diteliti faqabattu qabdatan min asarir rasul min asari hafiri farasir rasul lantaran Kangjeng malaikat Jibril teh naik kuda begitu naik kuda kitu kadeuleu unggal lain naik kuda malaikat Jibril ngarupa kuda unggal nincak jadi jara di tina taneuh kumaha bae jara di kitu jukut dan lain sebagainya berarti aya maul hayatan eta lah pernah singgah di dinya malaikat Jibril teh tatek diamankeun ku ari urang neuleuh bisa neuleuh pagerna doang belah dituna aya guha ashabul kahfi nu aya dina Al-Qur'anul Karim di jerona masih kene ngagaloler tata jelema muksal minatam liho saribunus martunus zinwanus terus kapsatat na eta paliastatinus kitmir na eta 8 eta araya kabeh di jero buukna konon kuari mun kuari dibuka ye dideuleu eta buukna geus 3 kali lipat panjangna ti jelemana lamun jelemana aya sameter 70 eta buukna geus 3 kali sameter 70 atuh tah mah lamun urang neuleuh kitu paeh urang pajar kuntilanak eta mah rewiganana kukuna geus paranjang jasa sebab teu paeh nyanana hirup teudeungkeun di zaman Raja Dikianus baheula teh wah sabaraha abad meureun ka dieu wah eta lah kukuna geus pararanjang bulu matana ge panjang ieu lah nu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman engke bakal aya Mahdi setelah eta bakal aya Dajjal setelah eta bakal aya Kangjeng Nabi Isa dibantulah engke ku ashabul kahfi tadi Yordan coba urang jalan-jalan ka ditu ka Yordan ziarah ka ashabul kahfi ziarah ka ditu murah ongkosna ge lah tah mah paling asa hektar moal murah ka Yordan coba jalan-jalan ke Mesir di dinya aya museum Firaun hulu nage aya awakna aya di museumkeun Firaun teh kapan dibalsem ti zaman baheula na ieu lah aya di museum dirinya Firaun sosok Firaun teh kos kitu matana kos kitu ceulina kos kitu dan lain sebagainya jalan-jalan ka Misra amis di jero tuh dirinya jalan-jalanlah ka Israel bangkawarahna Yahudi Israel urang dina Al-Quran ya Bani Israil ya Bani Israil ya Bani Israil aya sabaraha Bani Israil teh dijelaskeun Yahudi Israel neuleuh urang ka karakter Yahudi coba neuleuh coba ka ditu ka Cina baheula teh Kangjeng Nabi ka Jepang Kangjeng Nabi Nuh konon nyana teh dikerem teh di Jepang deuleuh coba ka Turki terus neuleuhan umat-umat nu baheula disiksa ku Gusti Allah kemudian kitu Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam tah eta umatna baheula disiksa Kangjeng Nabi Hud itu dimake angin deuleuh coba ka ditu tah jang naon eta jang itibar meureun cek ahli Mekah aing ge sarombongan aing sagolongan aing meureun mun bangkawarah bae teu iman ka Rasul pasti disiksa tah supaya kos kitu mun ngomong urang nama seu lokos kitu nu geus-geus kieu teh cilaka tah eta bahasa urang tah ulah we sok kos karenya cilaka sia nu geus kieu cara cilaka ulah sok ka Gantarawang cilaka sia ulah sebab urang Gantarawang geus ka dieu kuari cilaka teh bahasa urang da kos kitu siru fil ardi masyaallah jang itibar supaya orang ulah nurutan kaum nu baheula nu disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala etalah irsyad merenya ho
ngajelaskeun tentang sifat uluhiyah Gusti Allah, bahwa Gusti Allah teh sifat pangeran anu nyiksa ketika umatna teu percayaeun ka Allah, teu percayaeun ka Rasulna, disiksa ku Gusti Allah. Jadi ayat ieu secara dimni ngajelaskeun katauhidan, nauhidkeun ka Gusti Allah secara dimni. Liman ma fis samawati wal ard. Ku ucapkeun ku anjeun Muhammad kalimat eta boga saha ma fis samawati wal ard. Langit katut esina, bumi katut esina, bejakeun eta teh milik saha kitu? Dijawab kul lillah. Lamun nyana teh daekeun ngajawab bejakeun eta teh milik Allah. Langit nangieun aing kitu Allah ngaranna. Saeusi langit malaikat nangieun Allah bejakeun. Bumi nangieun Allah lain jajadianan. Saeusi bumi nangieun Allah bejakeun. Langit bumi katut eusina milik saha? Mun teu daekeun ngajawab bejakeun kul lillah. Kataba ala nafsihi rahmah. Gusti Allah geus tetepkeun ka zatna ar-rahmata kana rahmat fadlan minhu, ieu teh merupakan suatu kurnia ti Gusti Allah. Ihi talatupun fi du'aihim ilal iman. Di dieu teh aya miwelas bika dedeuh mikanya. Ngajakanana ka ahli Mekah supaya iman. Kieu Muhammad bejakeun ka ahli Mekah, Allah teh dedeuheun jeung nyaeun. Diantap ku Gusti Allah kabuat kawarahan ahli Mekah teh ku dedeuna Gusti Allah. Umat nu baheula mah satu percaya ka Rasulna sebagai Rasul Allah siksa. Ieu mah henteu bejakeun Allah teh kataba ala nafsihir rahmah. Nyatat Gusti Allah, netepkeun Gusti Allah ka dirina, ka zatna rahmat. Henteu gegeran kitu ahli Mekah mah disiksa. Henteu kuari bohong, henteu kuari garasula, teu kuari teu percaya, kuari disiksa. Allah teh dedeuheun jeung nyaaheun bejakeun ka anjeun ditanggoan kitu ku Gusti Allah moal wakat disiksa supaya iman. Kataba ala nafsihi rahmah. Kuari ge sarua ieu lamun lain aya rahmat Allah geus dikuwahakeun meureun. Lantaran nu mabok diunggal juru, nu judi diunggal daerah. Nges puguh nu maling mah, rakyat maling kotok, maling mobil, maling motor. Ai pemerintah berdasi tanda tangan nges maling nu rakyat, nges pabelit kuari mah. Pamalingan kabeh atuh kuari mah. Mun lain aya kataba ala nafsi rahmah, siksaeun Allah atuh kabeh ge kuari. Lamun urang make Al-Qur'an kabehan nikmat jasa, dagang atuh ngeunaheun meureunanan ieu nimbang napas bae. Lamun kiloan pas, lamun meteran pas, jasa rarieun meureun make Al-Qur'an aman. Tapi buktikeun coba kuari ulah-ulah jauh di pasar Kemis bae urang meuli 1 kilo gula timbang deui di imah teu ceuli datang aya ka 1 kilo deui bae. Lantaran urang nyaho dedegan 1 kilo mah asana sakitu tah barang meuli urang 1 kilo sagede peureup. Ieu mah asana moal aya eta sangkilang di pasar Kemis nu ngaraji komo di Cikupa mah teh acak-acakan tah mah. Kitu keneh meteran dan lain sebagainya. Ieu geus teu make Al-Qur'anul Karim kuari lamun make Al-Qur'anul Karim auratna ge atuh ngeunaheun jasa awewe atuh meureunanan kudu nutupan aurat ulah kadele dada ulah kadele beungeut kabeh moal aya nu kumaha-kumaha aman meureun ki haji ngaji ka Cilongok teh. Tapi pan kuari mah barang ngaji ka Cilongok. Aduh bebe jadi kanu di imah. Kakak dek ngaji deui ka Cilongok. Pan getap amat ka emang aya naon? Ngunahun jasa ngajina horeng lain neuleuh bujur gede. Hayu sia da kumaha ieu? Dadana kabuka saeutik. Masyaallah. Anu di imah bae neuleuh urang Lampung putih bitisna kadeuleu. Aduh masyaallah. Susu mararentol. Bibirna bareureung. Ieu teh auratna. Mun jelema nuturkeun Al-Qur'anul Karim aman. Urang lempang ka jalan atuh nyeuleuh sakumaha barong bae geus kitu tuh. Eueuh masalah aja. Eueuh aju awena ge embung kalaluar di ari mah bae mun make Al-Qur'anul Karim mantep jasa.
aman ya Allah ya Rabbi mual aya bahasa pornografi mual aya fotografi mual aya tete pornografi geus kabehan make Al-Qur'anul Karim nikmat luar biasa akibat teu make Al-Qur'an kieu lah kaayaan bangsa jeung nagara kitu keneh atuh ayeuna mah di pabrik kitu keneh di instansi mun marake Al-Qur'an aman moal aya huru-hara akibat teu make Al-Qur'anul Karim kos kieu lah keberadaanna kabeh nyaritakeun kacau balau kabeh nyaritakeun rusak kabeh nyaritakeun teu aman atuh berarti siksaeun Allah ngan untung bae Allah kataba ala nafsihi rahmah Allah nyieun rahmat 100 diturunkan hiji ke dunia nu 99 ditunda jang engke jaga di yaumul kiamah hiji rahmat bae oge ceuk Sulaiman ieu prawina hiji rahmat bae ge ieu bisa adik jeung kakak dede bisa pamajikan jeung salakinya bapak jeung anak bisa luar biasa ridona kitu keneh jeung babaturan jeung tatangga mau ge teu daekeun ngadahar anakna ieu rahmat hiji bae ge diperbutkeun ku kabehan karasa ku urang kabehan komo engke meureun 99 deui engke dipending jaga di mahsyar asana bangsa non gitu ngaranna kasalahan sautak saeutik mah alah geus Allah sorga 99 saya patah urang mana urang Cikupa timbang cek malaikat begitu ditimbang ai salat mah salat ngan subuh qada bae cek malaikat ieu nu mata qada bae kunaon teliti peutingna ieu nonton bola bae cenah ieu waduh qada bae ai salat mah salat ngan qada anu 5 deui salat anu 4 teh husu Allahu akbar sekupi Allahu akbar apaan Allahu akbar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lampung Allahu akbar aduh yuk masyaallah aya cewek duh kamari kenalan Betty eta salat teh kos kararitu wae eta salat teh atuh kawehan ja kararitu kabehan atuh hayu jelema nu teu urusan ruhani mah pasti kararitu bae salat teh pada anu urusan ruhani mah moal dina ayana ge langsung kembali naon sababna misah awak jeung roh papasrahan pan ka Gusti Allah Gusti mata nu aya di abdi teh ieu teh panu Gusti abdi kicep ku Gusti neuleuh teh dideleukeun ku Gusti kebenaran ku abdi digunakeun lain anu dipake karidho ku Gusti hampura Gusti kitu keneh ceuli kitu keneh irung kitu keneh kabeh ke awak urang ya lah Gusti ai jasad mada di mana geus teu aya rohan isuk pageto meureunanan ieu mah dibalangkeun ka kuburan boro-boro deungeun jeung tatangga sangkilang pamajikan ge anu unggal peuting sare babarengannya nangis embungeun ku ari mah geus ngagojod bangke dipicen kaleuweung dikubur ieu mah jasad tapi roh abdi ieu pan ka Gusti nah ieu roh abdi teh panu Gusti asal lagi ti Gusti kuari ge diatur ku Gusti dek dikagustikeun bae nu mantak abdi teh dek nurut bae ka Gusti kumaha parentah Gusti tah lamun geus kos kitu coplok roh jeung awak geus bisa hihiberan nalika salat ge roh mah hiber ka sekupi Allah eta mah nafsu ngaranna tah lamun geus bisa kos kitu tah naon eta parabotna hiji ulah resep dunia ulah resep bahasana ge tinggalkeun ka resep kana dunia ulah ngudag-ngudag dunia cirina teu ngudag-ngudag dunia tanda teu resep kana dunia cenah aya di lembur ge teu ngudag-ngudag dunia bengek tah mah lain teresepeun geus teu daya teu upaya tah mah lain deui tah mah kos kitu kadua ka makhluk ulah aya di jero hate teh aya makhlukan ulah aya jelmaan di hiji Allah nu katilu nafsu nu kaopatna setan ulah aya geus lamun geus lempeng eta takakarak mantep salat Allahu akbar Allah nu maha agung kaagungan Allah kabayang nyieun langit nyieun bumi katuteusina dadamelan Allah akbar Allah teh kabelah ditu da nyieun sorga nyieun neraka saha nu bisa nyieun sorga nyieun neraka akbar Allah teh
urang teh eueuh ka aya kuari geus aya diurus akbar Allah teh kuari pengurusan Allah kasim kuring ka kaula keur salat lain abdi nu salat teh ja Gusti ieu teh Allahu akbar nikmat salat khusyuk kakara khusyuk mentek Mama Bakri mah budak coba talagudag sia memeh salat zuhur titah talagudag budak hayo numbat tak didudak nyana salat Allahu akbar lek teu kadenge nu talagudag ku husu-husuna salat nu talagudag budak sakitu embatna teu kadenge husu jasa ta salat mantak Sayyidina Ali titah jambut pedang engke bae lamun kula keur salat cabut eta pedang panah teh teu karasa beres salat teh pedang kurang tadi cabut entos tuan teu karasa urang mah kureungit yang encan nyoco can naon geus bingung jauh jasa urang ka Gusti Allah regit maghrib salatna di sisi masjid di kaca kabeneran aya liwat ngalirik aduh celile ngadengekeun imam nyana ngalirik waduh itu lempang na mantep awas aduh salat kos kitu jasa tah nanti kayak ditimbang pan eta jore teh salat tah jore malaikat lapar ke Gusti ieu jore salatna naon ka joreanana padahal mah Gusti nyahoeun ngananya tetep tama etika sidang. Nah, iya baca kodo bae. Kodona kurang nonton bola, tapi salat tu sajana teu usu. Teu suusuan naon? Neulekeun bujur bae nya salatna. Cak malaikat teh. Aju naon deui? Atuh beres mah cenah ieu mah salat mah salat. Geus aing lantaran nyimpen rahmat 99 kasorgakeun bae. Masyaallah. Asana begitu husu bae. Asana begitu husu. Guys lah pokoknya aing tenang cerita ngaji poe kamari mah geus teu kudu husu ku rahmat Allah mantep jasa ai teh dibejakeun ja emang kos kitu ieu mah matak nu ngeunah dibejakeun ngeunah nu teu ngeunah dibejakeun teu ngeunah ieu tak keur carita kataba ala nafsihir rahmah Salman nyaritakeun seperti eta jiatun matak asal daek ngaji salat sorga ngan dihandeup heula moal haju diasupkeun angel nanti tekan neraka doang dihareupeun we ditanya ku malaikat hei boga kunci encan boga di dinya bae nan nyen tenda bae cek malaikat teh masyaallah na ila kataba ala nafsihir rahmat bejakeun Muhammad Allah tegas tetepkeun kana rahmat boga 99 gitu nu baheula asa buang kawara teu percaya ka rasulna nentang ka rasulna siksa langsung komo lamun nyana menta lah ulah sok loba omong rasul datangkeun siksa teu kebal disiksa lah ulah sok loba omong rasul coba siksa disiksa pan ku aing lah Lut cek kaumna rasul Allah coba deuk kumaha coba kami siap disiksa ku aing tapi aing ka umat anjeun mah cek Gusti Allah kataba ala nafsih rahmah deudeuh jeung nya antepkeun bae heulanan moal waka disiksa di akhirat teh di dunia mah ke bae sugan bae nyanang ke di akhir hayatna bisa tobat kuari nyana jadi naon kitu ngaranna tukang bacok tukang bobok tukang mukakeun rok kuari nyana tukang judi kuari ditungguan ke sugan we sataun deui kapaeh nyana tobat sugan genep bulan deui kapaeh kana nyana tobat moal waka disiksa ku aing kataba ala nafsihir khusus dajang ahli Mekah nu bangkawarah teu gegeraan disiksa ku Gusti Allah dipending bae kumaha engke di akhirat umum najang urang kabehan mun kuari rahmat Allah siksaeun malulu sabaraha puluh nu mabok di Citra sabaraha puluh nu mabok di Puri lain Puri ieu sabaraha ratus sapetingna nu zina ngarebu beureun Jakarta Tangerang Surabaya Bandung nu zararinah masyaallah muringkak bulu siksaeun Allah anu ngridit sabaraha siksaeun Allah teh masyaallah anu ngagunakeun bunga bank siksaeun Allah riba tapi ya Allah ya Rabbi
tapi aya rahmat Allah teu gegeraan disiksa ulah ngeunah-ngeunah di akhirat engke disiksa. Lain berarti lah aya rahmat Allah ieu tenang bae ngridit ge lain kitu. Salametkeun diri urang saat batur ngridit urang mah henteu, saat batur ngagunakeun bunga bank urang mah henteu. Engke mah engke nu ngaharamkeun bunga bank ge bakal dipersulit. Engke mah anu ngahalangan kana kredit ge dipersulit. Naon? Tekanan Amerika. Ieu teh sistem Yahudi perdagangan, aya Indomaret, aya Alfamart, sistem-sistem Yahudi dipaksakeun di urang mengalahkeun rakyat leutik. Geus bae sabodoh rakyat padek dahar dek teu dahar sistem seperti eta. Kredit supaya sistem Yahudi nu aya multi terus dilaksanakan, dipaksakan ku ari kiai bari lu aya keuntungan teu dideuleuh meureun takribna jeung fatul muina endahan ka babawacaa. Ih atuh sabodoh nya namanya dek dipake henteu kajeut urang mah urang bae harap haram bae, bunga bank tiba heula ge harap haram bae, kredit model kuari harap atuh haram bae, dek nurut dek teu nurut lain urusan kiai urusan nyana. Ulah sok ka babaw, oh kiai ngaharamkeun kredit batu cenah tah moal beres lantaran geus kredit kabeh cek cenah teh. Atuh kunaon kos kitu? Atuh deuk saha nu ngaba bener atuh jelema amun kiai geus kos kitu kabehan. Atuh tah mah atuh eueuh kiai eueuh jawar tah mah akur bae Alhadin sawa tah mah atuh. Atuh bal beres tah mah. Engke ka dituna ge, woi atuh je mah usim ngadu kotok urang ngadu kotok bae yuk atuh kiai engke ngadu kotok. Bandar kotok kuari ge geus dibere ai siet mah ku tukang ngadu kotok. Lumayan cak kiai lah ulah digegereh budak ngadu kotok ieu emang kunaon kiai sok aya ka dieu samsu bae mah tolol tak kiai goblok tadi tak kiai. Aduh masya Allah, tapi emang geus kos kitu kaayana ulah sok lah antepkeun barudak ieu sakeuna antepkeun lah teu ganggu ka urang urangnya na urang teh kiai paneta mah haram tuh main gap lah biar main gap suka pamong lah. Emang kunaon gitu lumayan apaan satu dulu tuh si anu tah itu kunaon itu nya sok nawa ka dieu gula kopi santepkeun bae lah main-main nyana ajo atuh kiai-kiai nu ngadahar kopina deui hasil mah itu bareres di akhir zaman. Masya Allah, padahal mah hurima akhduhu hurima intohuhu, mana nu haram naon nu haram dicokot haram dibikeuna. Atuh kos kitu bae sakali haram atuh haram bae. Ieu teh barang nang main, dicokotna haram, istimal teh haram. Duit mah eta kana istimal lamun kana duit mah. Sok anu ngomong kieu, ieu si kieu cenah haram jadi mah duit-duit kana. Duit nu aya di nyana atuh ieu, duit nu aya di arang atuh ieu pan diharamkeun. Ngaji heula atuh sia tolol. Atuh akibat teu ngaji kos kitu tah loba nu ngomong karitu. Saya duit teh ieu keneh pan ieu teh ku sebab kitu jadi haramkeun jangan lagi nyekel duit ieu keneh. Ngaco tak kiai sia tak kiai nu ngaco goblok. Ayo teu ngaji hararese ngaji heula atuh ulah sok juga hukuman sorangan. Jadi istimalna deuleu tadi na usul fikihna geus ma hurima akhdhuhu hurima i'tauhu wa ma hurima talabuhu atuh hurima deui akhdhuhu. Nah anu haram di teanganana haram gitu dibikeuna atuh haram di teanganana nyogok haram menta disogok ke haram judi duitna haram dibikeun lagi ka kiai haram sarua bae. Talamun aya jelema judi mi mere ka kiai aju kiaina narima nyaho aya teh nyaho onam rada dihampura. Ieu mah teu nyaho. Ieu teu nyaho bae lah atulah ngono hararese jasa. Ieu mah keur teu nyaho tah. Masalah ieu mah nyaho eta teh hasil judi. Judi inum ku kiai didahar ku kiai. Coba sholat. Allah. Cek paru yang lama ieu ya ngapain ngasan teu ngarina heuni sholat deh. Bensin 2 tak. Bensin tah 2 tak. Anu mantak kuari duit di pemerintah duit pajak haram pajak mah kabeh ge geus mutlak mah seluruh imam pajak mah haram dibikeun ka kiai pake salat ku kiai Allahu akbar tek ceuli teh lain cakula Imam Ghazali ngomong kos kitu Imam Qusyairi ngomong kos kitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngomong kos kitu deuleukeun jelema nu bensina teu beres moal husuk kajen ku kumaha
mentak satungtung nyana cicing di pemerintahan kajenting ka mamana lalakona tetep bae moal husu bensin teu beres. Bensin teu beres. Moal kajen kumaha ge. Bisa disumpah bisa jasa. Jelema husu mah lain kos kitu. Can eta tarangna hideung, badug-badukeun ku sia kena hideung. Aing mah teh sieun kuno serem, henteu sieun kuno tarangna hideung. Henteu saeutik ge. Henteu tambahan hideungan ku sia pekan dia belum. Teu gindir. Naon sabab kadeuleu jasa lain kitu jelema husu mah. Lempang na geus kadeuleu, diuk na geus kadeuleu, ngomong na geus kadeuleu, jelema husu mah deuleu Gus Dur. Kula mah selalu nyele Gus Dur teh lain naon nu kadeuleu ku kabehan. Ketika diuk tak leungeun di dieu teu robah-robah. Eta ahli toriko mah kos kitu. Tak deul. Kieu bae jangan. Aju kikian kotek. Itu mah gayanya na. Leungeun. Coba urang mah pan lamun diuk dia tuh leungeun ka mana bae ka ceuli ka irung. Atuh leungeun ngopepang. Artina lamun diuk keur teu ngaji. Jadi ini mah kieu bae ngobrol kieu ngaji kieu. Eta teh hese hayang diuk kieu coba. Saminggu bae bisa kitu mun teu kurus ya. Ya teu deulekeun diuk da ku jeung mantep ku ahli toreka kajen ahli torikot kajen ku kumaha ge. Diuk da lain deui atuh boga jurus-jurus tersendiri. Mentak lamun aya diuk di dieu nganggang bae ieu na. Oh, cimacan berarti. Atuh kanyahoan bae. Masya Allah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Yakin Allah bakal ngumpulkeun ka aya renjeun kabeh ahli bekah khusus umumna kakabehan ila yaumil qiyamah tepikeun ka poe kiamat. Maksudna engke di poe kiamat ku ari mah moal disiksa cek Gusti Allah deudeuh jeung nya aing kena diantepkeun ka aya hiji dua modal kamari di Aceh, aya hiji dua modal di Yogyakarta, aya hiji dua Jakarta ka Kerem modal hiji dua. Eta mah jang itibar nu sejana bae ulah kitu atuh aing teh bakal nyiksa deui sia. Itu kuari sebenarnya mah tsunamieun, gempaeun deui. Tasikmalaya baheula masyaallah gunung Bitu. Walah, luar biasa ambalayahna jelema datang ka dikawin-kawinkeun asal aya nu daek ngawin bepan kula mah keur di Garut tarita. Begitu isuk-isuk dek ngaji isi loba lebu naon ieu? Oh, Gunung Galunggung. Oe, ki isuk teh eueuh panon poe datang ka zuhur datang ka asar poek bae kos peuting. Ngaji make lampu terus bae ngaji terus pakai sakurudung samping bae lantaran terus lebu. Nah isukna rada saeutik wah ternyata geus mayak di cek kiai teh ka santriyu urang ngalayat ka ditu nyeun eta teh nyaon ngaranna nyeun lontong di imah nyeun lontong atuh santri mah atuh milu bae ka kiai geus pokona mah geus lain nu tsunami bae geus gunanya atuh santri ya berangkat ka itu maya krimbil di desa di masjid di balai desa di masjid di kecamatan lain sebagainya sedih. Nah eta teh mulai dibawaan ka Jakarta nu boga anak 5 nu parawan 3 dikawinkeun jeung saha bae di Jakarta jeung bos-bos nu bisa nganapakahan. Terjadilah seperti eta Tasikmalaya. Komo urang dang mah teh emang teu galunggung ya teh nya geus siap bae nangkarak geus siap bae geus terus. Jual murah kawin asal aya. Coba seperti eta. Sampai hati henteu silamun normal. Henteu sampai lantaran ieu dahar hese nu boga anak 7, nu boga anak 5 eueuh di jalan iwal ti eta. Dibawalah dikawinku di Bandungku di Jakarta terus. Ta eta teh jang itibar urang mah henteu kudu ka jauh-jauh. Coba bae nu tadi teh siru fil ardi wahai urang Tangerang coba berangkat ke Gunung Galunggung deuleu tu urut-urutanana suman dulu kumaneh kaipakana akibatul mukadzibin kunaon eta make jeung disiksa Gunung Galunggung Bitu horenganan rentenir kelas kakap di dinya teh horenganan judi di Galunggung teh masya Allah nu mantak dikos kitukeun ku Gusti Allah. Mun urang karyana urang ningali padang kamari kuari geus teu puguh sabaraha meter ka handap diambleskeun ku Gusti Allah.
kunaon eta urang Padang atuh geus ganyahoan ku urang di Padang kos gitu geus lain rahasia deui judi mabok renten geus kitu kata gakuari geus teu puguh di mana sabaraha geus jadi tulang belulang tah eta teh coba ka ditu tah ieu urang mah teu kudu ka ditu ge atuh di televisi aya ieu ta Padang tah urang nama di Cikupa tapi ieu pikiran keur di Padang melalui televisi urang keur ka Padang dimensi Padang melalui televisi urang kuari mah bisa lalakon ka dunia komo tamah urang aduh muka di jero kamar weh laptop eta mah ke dunia maya apang-apangan mimiti neuleuh Kanada waduh neuleuh Inggris walah neuleuh deui ka ditu ka Timur Tengah balik deui kuari ka Jerman balik ka Jepang waduh modus da kapencet taranya ika pencet ya mah pangahaja dek kumaha Masya Allah lalakon lain ieu mah mantak sing ada besia boga anak di jero kamar bae ulah pajar husu belajar bebeja anak kula mah alhamdulillah cenah teh kaluar-luar kiai husu jasa geus boga uulinan cenah di jero eta teh keur nyaba ka dunia tolol sia teh keur acak-acakan tah di kamar bae ge geus embung teu dahar teu nginum ge nya geus wah keur di sorga cak kana kolotna katipu nu mang meulikeun kolot nu apeng-apengan anakna atuh kolot ge ka bawah tah mah kolot ka bawah tah eta kuari dunia teh seperti eta Masya Allah keur mejehna acak-acakan nyaba ka unggal nagara teu kudu naik kapal pesawat langsung melalui internet pencet geus araraya kabeh ge ieu lah nu disebut kitu era globalisasi informasi per detik ku urang kanyahoan ku ari mah tinggal bisa na jeung tinggal bisa mukana mantak lamun aya jelema ku ari dibere resep sorga jasa geus ieu sorga jasa tah di alam ku ari dibere resep nyekelna ka situ geus lah ari mah kajenting disebut ortodok yang penting mah aing maca Quran bae maca sholawat ka Allah geus lah ibadah ka Allah aman geus teu kudu maca sholawat maca Quran nya mah cicing bae geus aman ku ari geus teu kudu lantaran ku ari asal boga bae nu kos kitu waduh keur ngaji ge itu idele oh ditunggu oleh si doi nu belah dia nanti tok de jahe keur ngaji ge terus bae urang mah panaon gitu pepeta ka ditu anu lucu mah keur salat Masya Allah 2 rakaat etana dangdut naonna karang-karana dangdut ku jara dipaehan atuh keur salat itu dipaehan ieu gandeng di dituna terus bae deui eta teu dimaehan joget keur salat la yajma'ukum ila yaumil qiyamah Allah netekeun rahmat moal ka disiksa dedegengnya ngajakan ka alim Mekah khususna umumna ka seluruh manusia nu aya di alam dunia engke bakal dikumpulkeun ku Gusti Allah ila yaumil kiamat tujuan liajili jazikum bi amalikum endek dibales amal-amal nu hade bakal dibales ka hadeanana nu goreng bakal dibales ka gorenganana la raiba fi daya kamang mangande bakal seperti eta alladzina khasiru anfusahum ari jelema jeung rugi ngarugikeun kana dirina mah begitu diangsongan kana siksa teh fahum la yu'minun nyana henteu ari mana ieu keur di alam dunia na manehanana dicaritakeun dipingpilingan ku dosa dipingpilingan ku siksa ku neraka tetep bae nyana henteu iman ieulah jelema anu rugi geus aya catetanana jelema nu bakal rugi di akhirat mah kuari teu daekeun ngadengekeun wejangan-wejangan aya kiai teu daekeun ngadengekeun aya nasihat teu daekeun ngadengekeun aya mauizah teu daekeun ngadengekeun deket padahal majeng pengajian tapi nyana jauh bae kabatur teu ngadenge didinya teu ngadenge geus aya catetanana meureun eta mah rugi nu rugi mah teu daekeun iman mun kafir nu rugi mah teu daekeun nurut munafik berarti nu rugi mah teu daekeun nurut ka kiai ieulah geus aya 1.000.000 kali dakwah rugi bae di dunia keneh nyana geus api lain ka kiai jeung ka ulama ieulah
alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Teu iman ieu. Masyaallah nu mantap kurang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir zaman orang masih sempat keneh ngaji ngadengikeun Al-Qur'anul Karim, orang bisa merenung ka Gusti Allah, mempertimbangkan salah jeung bener, bisa memperbaiki diri. Orang kadang hayang hudang ti peuting, kadang-kadang hayang tersirat di hati orang salat duha, kadang-kadang boga duit hayang sodako, komo nunggeus kolot malah harta aing aya, ieu aya pembangunan masjid, aya pembangunan majlis, aya pondok pesantren, lah cantang tuku anak mah disodakohan aing bae. Nang saha ta boga pikiran kitu, nang Allah, berarti nyana deuk disalametkeun. Mun urang boga harta loba kemudian teu daekos kitu, berarti moal disalametkeun hisabeun Allah, berarti lantaran dunia mah halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Gitu kene tingkah-tingkah urang, ucapan-ucapan urang. Lamun memang urang deuk dibenerkeun ku Gusti Allah mah atuh dibere lurus bae, deuk disalametkeun lurus bae. Dasar urang deuk dirugikeun mah disalahkeun bae ka dituna. Hakikatna mah kabeh ge meunang Gusti Allah, nu mentak urang mun tayang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang dibere sehat walafiat, dibere kuat urang ibadah ka Gusti Allah, dibere daek taat ka Gusti Allah.